anu panen mah nu melak ari teu kuwereng. Nu salat ge aya nu ujub ria kuwereng gitu. Nah, tak cing apal wereng salat. Ari panyakit, ari hama sawah di pikiran, ari hama salat apa? Tak gitu kan. Mata ilmu teh kudu apal. Bini mah rek ibadah mah ya. Cek ahli ibadah mah penting ilmu teh tilu. Fikih, tasawuf, tauhid. Cek ahli ibadah. Fikih keur ngurus syariat, ngurus ibadah. Tasawuf ngurus ubudiyah. Itu ari tauhid keur ngurus abudah. Jadi ibadah, ubudiyah, abudah. Nu matak cek ahli Allah syartul ma'jur fil a'mal jima'us salas. Syaratna diganyar amal teh kudu kumpul nu tilu. Tak gitu. Hiji ibadah, dua ubudiyah, katilu abudah. Dibasakeun ku basa sejen. Ceuk ilmu fikih ibadah teh sah. Nah gitu. Pan aya ilmu fikih dina syariat Islam teh kan. Ilmu fikih teh disebutna teh ilmu zahir. Itu zahirna zahiru syariat. Aya ilmu tasawuf, ilmu naon? Batin, batinu syariat. Tak gitu. Jadi ilmu zahir teh aya zahirna, aya batinna. Seperti ya, aya ilmu batin aya zahirna, aya batinna. Ari ilmu zahir fikih jeung tasawuf, ilmu batin makrifat jeung hakikat. Nah gitu. Cek fikih ibadah kudu sah. Matak fikih penting kudu diaji. Ulah kena ngaji tauhid aing mah ngaji fikih. Ulah. Da syariat kudu bener, Pan. Cek ilmu fikih ibadah kudu sah. Cek ilmu tasawuf tujuan hati kudu ikhlas. Cek ilmu tauhid kudu sihatul yakin. Jadi ibadah teh sah. Tuluy naon? Niatna ikhlas. Tuluy sihatul hartina yakin tong kakenaan ku musyrik. Lah gitu. Sihatul yakin, yakinna ulah kakenaan ku musyrik. Niatna tujuanna ka teu aya nu dituju salianti Allah. Sah ti nemu syarat rukun ngajauhan pabatalan. Cek fikih. Tah lamun bener cek tilu hukum fikih, tasawuf jeung tauhid, eta ibadah teh kakara makjur disebut. Makjur teh diganyar. Jadi ibadah nu kakara sah can diganyar. Aya nu ditarima ngan can diganyar. Aya nu sah bari ditarima bari diganyar. Eta kudu atuh ibadah teh kudu make tilu ilmu, fikih, tasawuf, tauhid. Nah gitu. Kita cek ahli ibadah mah ilmu teh tilu, fikih, tasawuf, tauhid. Nah gitu.